Bismillahirrahmanirrahim. Paslun nariyata jipasa arkanuhu ari rukun-rukun puasa salah satu asya'a eta aya tilu perkara. Niyatun tegasna niat, lailan tipeting, likulli yaumin pikeun tiap dinten, fil fardi dina puasa fardu, wa tarku muftirin sareng ngantunkeun anu mata kabatalkeun, zakiron bari emut, mukhtaron tur normal, ghairu jahilin henteu bodoh, ma'zurin anu uzur, wasaimun sareng jalma nu puasa. Ayeuna mah mengenai rukun-rukun puasa aya tilu perkara. Aya syarat sah kamarinya, aya syarat wajib, ayeuna rukun. Anu kahijina niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat tipeting pikeun tiap hari dina puasa fardu. Eta nu kahiji kudu niat tipeting. Dina puasa fardu mah niatna kudu peuting. Beda jeung puasa sunat. Misalna dina puasa sunat mah can balang dahar jam 8 beurang teh. Arek puasa we. Nah eta mah bisa wae dina puasa sunat mah. Dina puasa fardu mah kedah tipeuting. Ari nu kaasup puasa fardu nyaeta puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, tanapi puasa kiparat. Biasana kiparatna kiparat sumpah tanya. Terjadi kudu niat tipeting pikeun tiap peuting dina puasa fardu. Anu kadua nama tarku muftirin, zakiron mukhtaron, ghairu jahilin ma'zurin. Jadi ninggalkeun anu matak ngabatalkeun puasa. Bari emut. Maksudna teu hilap itu nya. Ari sugan teh teu batal ya tama kan. Lamun nyebut ari sugan berarti teu apal gitu. Ari lamun teu apal mah sarua jeung hilap gitunya. Normal deui. Jadi maksud normal teh kapan ari dina waktu anu dimeunangkeun teu puasa makan. Misalna anu bepergian tebih gitu kan ya. Normal ieu mah. Dina kaya normal gitu. Anu terakhir mah jalma nu puasana. Tangtunya jalma nu puasana gitu. Jadi kondisina jalma nu puasa teh kudu memenuhi kan dina puasa mah kamari oge kudu anu kuatnya. Nu kuat, nu sehat gitu kan. Tah kitu eta mengenai rukun puasa mah.
Wallahu a'lam bishawab.